Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan anu mulia, mangga urang lajengkeun hanca anu katunda kitab Duratun Nasihin halaman 53 al-majlisul khamisa asyarah ari majlis anu ka-15na fi bayani fadilatis salami eta dina mertelakeun padilah maca salam. Surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw radduha al-ayah. Wa idza huyitum jeung di mana-mana dibere kahormatan bi tahiyatin kalawan kahormatan fahayyu maka kudu ngahormat aranjeun kabeh bi ahsani kalawan nu leuwih alus minha tina ieu tahiyat aw raddu atawa ngabalikeun aranjeun kabeh ha kana ieu tahiyat. Qala nyarios al jumhuru ulama jumhur ala annahu kana sanyana ieu ayat pisalami dina nerangkeun salam. Waya dulu jeung nuduhkeun ieu ayat ala wujubil jawabi kana wajibna ngajawab salam. Imma bi ahsanin boh kalawan ku jawab salam nu leuwih alus minhu tina ieu salam wa huwa ieu ahsan minhu ayyazida eta ye nambahan jalma alaihi kana ieu salam wa rahmatullah kana lapad wa rahmatullah. Paing kola maka lamun maca hu kana ieu wa rahmatullah saha al musallimu jaman uluk salam zada maka nambahan ieu jalma wa barakatuhu kana lapad wa barakatuhu wa hiya ari lapad wa barakatuhu an nihayatu eta panungtungan. Wa imma birraddi mislihi boh kalawan ngabalikeunana pantarna ieu salam. Lima karena perkara ruwiya nu diriwayatkeun ieu emak. Anna rajulan sanyana hiji lalaki qala eta nyarios rajul. Li Rasulillah ka Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cek eta rajul assalamu alayka. Ucapkeun kana lapad assalamu alayka faqala teras weh ngawaler Kanjeng Rasul alaikas salam wa rahmatullah. Wa qala teras we sareng nyarios saakharun jalmi nu sanes assalamu alayka wa rahmatullah. Faqala teras we ngawaler Kanjeng Rasul wa alaikas salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa qala sareng nyarios saakharun anu sejen assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Faqala teras we ngawaler Kanjeng Rasul wa alaika kana lapad wa alaika. Pakola teras we nyarios arojulu hiji lalaki. Na kosta tos ngurangan Gusti ni ka abdi paena maka etak di mana ma ari perkara kola nu tos ngadaus Allahu taala Gusti Allah taala atlan ayati kana wa taala nu macakeun ieu rajul al ayata kana ayat. Pakola terasa ngawaler Kanjeng Nabi ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka sanyana anjeun lam tatruk eta teu ninggalkeun anjeun li ka kami fadlan kana kaunggulan kana leuwih. Parodadtu terus weh ngajawab kami cek Rasul alaika ka anjeun mislahu kana pantarna ieu salam. Wadalika sareng ari itu salam teh listijma'ihi eta karena ngumpulkeunana ieu dalik aksamal muqalibi kana bagianana anu disuprih assalamatu eta kasalametan anil madhari ti anu madarat wa husulul mani jeung ari hasilna nu nyegah wa sabatu jeung tetepna ieu mani wa husulul manafi'i jeung ari hasilna nu mangfaat wasbatu sarang tetepna ieu manafi
yang tetapna ieu manafi wa minhu jeung eta tina sapalihna ayat kila dicarioskeun aulitar didin atawa kana ngabulak-balik baina ayuh ya antara yen mere tahiyat sahal musallimu jaman uluk salam bi ba'di tahiyati kana sawarehna tahiyat wa baina ayah ya sareng antara mere tahiyat bitamamiha kalawan sampurna na ye tahiyat wa hadal wujubu sareng ari wajib alal kifayati eta netepan kana fardu kifayah wajib kifayah wa haitsu assalamu jeung sakira-kira ari lapad assalam masyru'un eta anu digelarkeun pala yuradu maka henteu wajib dijawab ieu assalam fil khutbati dina khutbah wa fi qiraatil qur'ani jeung dina maca Al-Qur'an wa fil hamami jeung anu aya di jero di jamban wa inda qadail hajati sareng dina nalika anu keur nuju qadail hajat nuju di miceun wa nahwiha jeung saumpamana innallaha sanyana Gusti Allah kana eta kabuktosan Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara hasiban eta anu ngitung yuhasibu ngitung Allah kum karanjeun kabeh ala tahiyati kana ngahormat wa ghairiha sareng salianti ieu tahiyat qadi bayadawi maksadna hadirin jamaah sadayana dina fadilah salam surat An-Nisa ngajelaskeun bahwa idza huyitum bitahiyatin jeung di mana-mana mere hormat aranjeun kabeh kana hiji kahormatan hiji hormat maka pahayu urang kudu hormat pahayu kudu ngahormat aranjeun kabeh bi ahsani minha ngahormat dijawab ieu hormat kudu leuwih halus tinimbang penghormatan tadi batur ngahormat ka urang we kudu ngahormat mun bisa mah ngahormat leuwih halus au radduha atawa kudu ngabalikeun tau ngajawab ieu eta hormatan minimal sarua. Bahkan di tafsiran saur ulama jumhur mah qala al jumhur ala annahu fi salam ya dulu ala wujubil jawab. Saur ulama jumhur ayat tadi teh nuduhkeun bahwa dina keur ngucapkeun salam ketika urang aya anu ngucapkeun salam urang nu ngadengena bahwa eta teh ya dulu ala wujubil jawab eta teh nuduhkeun kana wajib kudu ngajawab salam. Kumaha ngajawab salamna? Ngajawab salamna mah imma bi ahsanin minhu, boh ngajawab salam aku leuwih alus tinimbang salam nu tadi. Itu wahwa ari jawab salam nu leuwih halus teh wahwa ayazida alaih. Nyata jawab salam dileuwihan, ditamahan. Contoh seperti ayeuna uluk salam assalamualaikum jawab kurang waalaikumsalam warahmatullah. Wa in qalahu al muslim jada wa barakatuh ani wahya anihaya lamun teh mah aya nu uluk salam teh ngucapkeun assalamualaikum warahmatullah jawab kurang leuwih alus waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh sedengkeun wabarakatuh dini wahya anihaya tah ieu panungtungan itu jadi ngajawab salamah boh kunu leuwih halus atawa wa imma birodi mislihi atawa ngajawab salam ku pantarna eta salam misalnya assalamualaikum jawab kurang waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullah jawab kurang waalaikumsalam warahmatullah nu ngucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pantarna contoh sapertos waqala akhor sapertos waqala ahor assalam dina hiji hadis aya diriwayatkeun lima ruya karena aya riwayat anna rajulan qala aya hiji pameget sumping ka Kanjeng Rasul ngucapkeun salamna teh kieu cek rajul teh assalamu alayka kumaha wal rasul dijawab ku Rasul alaikas salam warahmatullah. Terus datang deh hiji laki assalamualaikum warahmatullah cek eta lalaki nu kadua diwalar ku Rasul pakola waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi lalaki kadua mah ku Kanjeng Rasul dijawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Datang lalaki nu katilu ngucapkeun salamna kieu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek lalaki nu katilu kumaha walar salamna Kanjeng Rasul, walar salamna Kanjeng Rasul wa alaika. Nu katilu mah dijawab wa alaika. Atuh nu katilu teh protes naroskeun ka Kanjeng Rasul, faqala rajul, cek eta lalaki nu katilu teh nakostani naha Kanjeng Rasul salira make ngurangan ka abdi mah jawab salamna teh. Ari nu kanu sejen mah dileuwihan, ari abdi sakitu ngajawab ngucapkeun salam panjang duki ka wabarakatuh, tapi diwalar ku Rasul assalamualaikum wungkul walaika wungkul. Nah, kamana atuh perkara nu tos didhawuhkeun ku Gusti Allah tina bacaan ayat Quran tadi, wa idza huyitum bitahyin fahayyu bi ahsani minha, teh mana sana horoduha teh? Cek eta lalaki anu katilu. Kumaha wal Rasul, faqala alaihi salatu wassalam, innaka lam tatrukli fadlan faradadtu alaika mislahu. Pangna kuring ngajabab alaika sabab anjeun ngucapkeun salamna dibeakeun ku anjeun mah kitu nya teu nyesakeun keur ngaleuwihan ti kuring. Pan anjeun macakeun salamna assalamualaikum assalamualaika warahmatullahi wabarakatuh. Tah wabarakatuh teh dibaca ku anjeun dibeakeun, matak minimal ku kuring asarua we cukup wa alaika jeung ka anjeun. Jadi sarua jeung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lamun anjeun ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi mah pasti ku Rasul dijawabna ge wa alaikasalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu mah dibeakeun kabeh, matak dijawabna wa alaika. Teraskeun. Matak sok Rasul parodadtu alaika mislahu, ngajawab kuring ngajawab salam teh wa alaika jeung keur anjeun. Seperti anu tadi teh mimiti warahmatullahi wabarakatuh. Wa dzalika listima'ati aksamil muthalib assalamatu anil mudhari. Tah karena ari itu ngucapkeun salam teh eta teh karena ngumpulkeunana ieu ucapkeun salam kana pirang-pirang bagian nu disuprih nyaeta salam tina anu matak madarat. Matak ngucapkeun salam assalamu alaika atau assalamu alaika warahmatullah. Mun urang mah umumna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teraskeun wa husulul manafi wa batuha. Jadi ngucapkeun salam teh hasilna manfaat tadi kanolak kamadaratan jeung hasilna manfaat jeung ganjaranana jeung tetepna ieu manfaat kerja mengucapkeun salam jeung ngajawab salam. Wa kila dicarioskeun aul litardi di baina ayyuhil musallim bi ba'di tahiyat wa baina ayyuhya bi tamamiha. Atawa ngabulak balik salam antara anu mere salam mere tahiyat salam mere tahiyat itu jaman ngucapkeun salam kana sawarehna atawa jeung antara nu mere salam kana sampurna. Jadi ketika ngajawab salam teh meunang lamun mengucapkeun salamna assalamualaikum jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lamun mengucapkeun salamna assalamualaikum warahmatullah jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngan lamun teh mah ngucapkeun salamna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meunang dijawab dibolak-balik nu tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah ningal tina eta keterangan wahadal wujubu alal kifayah ketika naon ketika ngucapkeun salam hegloba dina riungan kumpulan jalma eta teh wajib ngajawab salam. Ngan ngajawab salam teu kudu kabeh, cukup dijawab salam meunang diwakilan kuno sanes alal kifayah. Wajibna wajib kifayah lain fardu ain, kecuali nu ngadengena urangan sorangan urang wajib nu ngajawabna. Ngan lamun aya di riungan kumpulan mah cukup kunaon aya anu ngawakilan, itu disebutna wajibna wajib alal kifayah. Aya deui henteu setiap salam eta teh nu wajib dijawab. Setiap salam teh wahai salam al masyruun, setiap salam teh aya nu digelarkeun aya nu wajib dijawab aya nu teu wajib dijawab. Aya kitu
salam nu teu wajib dijawab aya diantarana pala yuraddu fil khutbati, teu wajib dijawab ngucapkeun salam keur jamaah anu keur khutbah. Cekotib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu teu wajib eta mah henteu. Cicing we sabab nu keur khutbah dina ieu keterangan mah anu mustami wajib ngadengekeun. Oge wa fi qiraatil qur'ani teu wajib ngajawab salam ngan meunang eureun heula ngajawab salam kitu ngan teu wajib keur jaman nu keur maca Quran. Keur maca Quran jugjug aya nu maca salam, tah nu keur maca Quran mah jadi teu wajib ngajawab salam. Oge wapil hamami urang keur di jamban di jero WC aya nu uluk salam kadenge ku urang nu di jero WC teu diwajibkeun ngajawab salam nu keur di jamban mah. Komo deui wa ingda qadail hajati urang keur BAB tah keur BAB teu meunang bahkan hukumna teu wajib ngajawab salam teu meunang jeung saumpamana kitu nya. Innallaha ala kulli syai'in hasiba, sanyana Gusti Allah kana saban-saban perkara eta anu ngitung-ngitung. Tegasna Allah ngitung-ngitung ka aranjeun kabeh, ngitung kana kahormatanana jeung salianti midamel hormatna. Qadhi Baydawi teraskeun. An Abdullah bin Mas'ud katampi hadis ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi Abdullah bin Mas'ud nampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadau Kanjeng Nabi. Assalamu ari lapad assalamu ismun eta teh nami min asmaillahi tina pirang-pirang nami Allah. Papsyau maka kudu nyebarkeun aranjeun kabeh kana ieu salam bainakum antara aranjeun kabeh. Saur Kanjeng Nabi ari lapad assalamu teh termasuk nami tina pirang-pirang nami Allah, maka kulantaran ieu teh nami tina pirang-pirang nami Allah maka kudu nyebarkeun aranjeun kabeh kana salam. Mata papanggih antara aranjeun papanggih antara papada jami Islam kudu sebarkeun wuluk salam. Fi riwayatin dina hiji riwayat mah bahasana teh idza salama al musallimu alal musallam, di mana-mana uluk salam sahaja manu uluk salam kaja manu disalaman paroda maka kudu ngajawab salam ieu nu disalaman alaihi ka ieu musallim. Salat paroda terus we ngajawab salam ieu anu disalaman alaihi kana uluk salam. Salat maka maca istighfar alaihi ka ieu jalma nu ngucapkeun salam saha al malaikatu malaikat sab'ina marrotan kalawan 70 wihan. Fa ilam yarid maka lamun teu ngajawab salam nu diuluk salaman alaihi ka ieu nu ngucapkeun salam rodda maka ngajawab salam alaihi ka ieu jalma nu ngucapkeun salam saha man malaikat hum ari ieu man teh ma hum saha man jalma hum ari malaikat mahu eta sarta aman sumayal anuna terus we bakal ngalakna ieu malaikat tu ka ieu jalma sab'ina marotan kalawan 70 balikan. Jadi pidau Kanjeng Nabi dina riwayat sanes mah di mana-mana uluk salam jalma nu uluk salam ka jalma nu disalaman terus weh anu disalaman teh ngajawab salam kana uluk salam maka jalma anu ngajawab salam kanu diuluk salaman tadi eta teh bakal dipangmacakeun sholawat ku malaikat. Maksudna sholawat ti malaikat pangmentakeun istighfar ka jalma nu ngajawab salam sabaraha wihan 70 wihan. Tapi lamun ieu jalma teh dibacakeun uluk salam kari-kari henteu naon, kari-kari henteu ngajawab salam. Jawab ku urang, jawab waalaikum salam gitu. Tah ketika henteu ngajawab salam ke malaikat sartana ieu jalma teh anu uluk salamna bakal ngalaknat ka ieu jalma anu teu ngajawab salam. Ngalaknatna sabaraha kali? Sab'ina marotan 70 kali. Wakana jeung kabuktosan sa Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah yamuru eta ngalangkung ieu Abu Muslim ala kaumin ka kaum pala yusallimu terus teu uluk salam ya Abu Muslim alaihim ka ieu kaum
Wa yaqulu sareng nyarios ieu Abu Muslim la yamna moal nyegah ni ka kuring minas salami tina salam alaihim ka kaum-kaum illa anni kecuali sanyana kuring ukhsi eta sieun kuring alaya rudda kana yen teu ngajawab salam ieu kaum alaya ka kuring patal anu maka bakal ngalanatuhum ka ieu kaum saal malaikatu malaikat. Jadi kacarioskeun Abu Muslim Al-Haulani mah ketika anjeunna ngalangkung ka saha ka kaum-kaum mun yaman ayeuna mah ibarat urang lempang ngaliwatan ka jelma-jelma anu nalongkrong di sisi jalan. Pan umumna anu nalongkrong di sisi jalan ayeuna mah nyarepeng naon? Nyarepeng HP. Tah ya Abu Muslimnya gitu ngalangkung ka kaum-kaum anu keur ngariung si jalan teu ngucapkeun salam ngaliwat naon sababna saur ieu Abu Muslim sok sieun kuring ngucapkeun salam teh sok sieun teu dijawab ketika teu dijawab ieu ku ieu kaum maka eta kaum bakal dilanat ku saha dilanat ku malaikat matak saur Abu Muslim kuring mah ngaliwat ka kaum-kaum di si jalan teh tara ngucapkeun salam naon sieun gara-gara naon gara-gara kuring ngucapkeun salam teu dijawab ku ieu kaum akhirna ieu kaum dilanat ku para malaikat. Min bahril ulum teraskeun min bahril ulum dukira fi bustanil arifin dicaritakeun dina kitab bustanil arifin idza marartum di mana ngaliwat aranjeun kabeh bikaumin ka kaum-kaum pasallimu maka kudu uluk salam maranjeun kabeh alaihim ka kaum-kaum wa idza salamtum jeung di mana-mana salam maranjeun kabeh alaihim ka kaum-kaum wajaba maka wajib alaihim ka kaum-kaum naon ardu ngajawab salam. Di mana-mana aranjeun ngaliwat ka kaum-kaum maka kudu ngucapkeun salam ka ieu kaum. Jadi ketika urang ngaliwat ka kaum ka jami-jami nu nalongkrong di si jalan urang teh cek ieu perintah mah kudu ngucapkeun salam. Ketika urang ngucapkeun salam wajib ka ieu kaum nu diulukan salam wajib kudu ngajawab salam. Jadi wajib hukumna matak ngucapkeun salam mah hukumna sunat ngajawab salam hukumna wajib. Wa qala sareng ngadauh kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimul masyi alal qaidi uluk yusallimu nguluk salam atau ngucapkeun salam saal masyi jalma nu lempang alal qaidi ka jalma anu diuk ieu mah adab-adaban tata kramana itunya kode etikna cara na uluk salam teh ketika aya jalmi anu mapah maka nu aya nu mapah jeung nu calik maka anu kudu ngucapkeun salam teh anu nu lempang. Jadi nu lempang uluk salam kanu keur diuk. Wasogiru alal kabiri jeung diuluk salam teh budak leutik kanu gede. Warokibu alal masi jeung jalma nu tutumpakan nu numpak kendaraan uluk salam ka jalma anu keur lempang. Warokibul farosi ala rokibil himar gitunya. Jeung anu diuk tina naon kuda nguluk salam ka jalma nu numpak himar. Mun ayeuna mah jalma anu numpak sepeda uluk salam kanu lempang. Jalma anu numpak motor uluk salam kanu numpak sepeda. Jalma anu numpak kana mobil uluk salam kanu numpak motor gitu. Ieu mah jadi nu saluhureun itu dina naon mah dina kendaraan mah uluk salam kanu sahana anapeun. Tapi lamun pada nu lempang mah kudu kanu diuk. Teraskeun wa yusallimu alladzi ya'tika min khalfika wa yasma'u radu jawabahu li'annahu idza lam yasma' lam yakun jawaban wa yusallimu ala ahla baitihi hina yudhiluhu wa yusallimu jeung uluk salam saha alladzi jalma anu yatinu datang ieu ladzi ka anjeun min khalfika ti satukangeun anjeun. Jadi uluk salam oge jalma anu datang ka anjeun ti satukangeun anjeun ketika aya jalma datang tanu kudu uluk salam teh jalma nu kakarek datang. Wa yasma'u aradu jawabahu jeung wa yasma'u jeung ngadenge sa aradu anu ngajawab salam jawabahu kana jawabanana ieu rod. Jadi
termasuk kudu ngajawab salam teh nyaeta jalma nu ngadenge kana uluk-uluk salam. Sok sanajan ieu jalma teh uluk salam teh anu umum uluk salamna teu dihususkeun assalamualaikum jaid teh kitu nya. Ya umum assalamualaikum misalna. Hek sauluk salamna teh ka imah tatangga urang ngadenge ajawab ku urang waalaikum salam sabab urang ngadenge. Li'annahu idalam yasma lam yakun jawaban. Oke kudu meredenge arroddu jalma nu ngajawab salam teh kana jawaban nya kitu deui jalma nu ngajawab salam teh kudu kadengieun kudu ngucapkeun salam. Misalna assalamualaikum urang ulah hareosan jawab waalaikumsalam kudu kadenge kudu ngucapkeun salam. Naon sababna? Li'annahu idalam yasma lam yakun jawaban. Karena sanyana ieu nu ngajawab salam teh di mana-mana henteu kadengieun. Ieu nu jawaban tinu ngajawab salam lam yakun jawaban eta teh teu kaasup jawaban sarua jeung kaya-kaya acan dijawab. Wa yusallimu ala ahli baitihi hina yudhiluhu jeung kudu uluk salam jalma ka ahli bait dina nalika rek asup. Itu asup ka mana? Ka imah. Jadi di jero imah urang di luar, aya di jero imah jalma kudu uluk salam. Kumaha lamun di jero imah eueuh sasaha? Di jero imah eueuh sasaha ge tetep disunatkeun urang ngucapkeun salam ngan uluk salamna sok sanajan di imah sorangan. Imah sorangan urang rek asup ka jero imah, imah teh imah nu sorangan. Urang dikunci deui imah teh ku urang, tah disunatkeun uluk salam ngan uluk salamna ulah assalamualaikum tapi uluk salamna assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tah ketika urang asup sok sanajan rek asup ka imah sorangan. Matak pa indah hola maka lamun asup jalma baitan ka imah laisa nu teu aya pihi di eta imah saha adun seseorang palyakul maka ucapkeun ku jalma rek asup ka imah we saha di imah teh ucapkeun ku ieu jalma asup ka jero imah teh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Naon margina pangna diucapkeun salam nu imah teh aya sasaha margi fa innal malaikata yaruduna salamahu margi sanyana malaikat eta teh ngajawab salam ieu malaikat kana salamna jalma anu lebet ka bumi tadi. Akhirna patah sulu tilkal barokah azida wa atamma atuh bakal ngahasilkeun barokah supaya menangkeun kabarokahan eta imah setiap asup ka imah teh ucapkeun uluk salam sabab dijawab urang maca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin kayak dijawab ku malaikat atuh imah eta teh bakal kenging kabarokahan bari ditambah-tambah kabarokahanana sampurna kabarokahanana. Mudah-mudahan urang kenging kabarokahan dina sagala rupa hal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.